Sehingga kanu beriman teh nganggap jelema bodoh katotoloyo jelema kabalingan itu iman percaya kanu tanpa lugu urang begitu nya akan diluhurna khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawat wa lahum adzabun adim karena walahum adzabun adim terakhir lagi dicawiskeun kemarangan nama adzabun sehingga naon dieuweukeun ku Allah cahaya kaimanan dieuweukeun ku Allah di kitu kieu ge di papatahan kitu keneh ngalawan malik-malikeun nah kitu jalma anu geus dibere poe ku Allah dina masalah kaimanan ya urang bersyukur urang dibere cahaya keimanan ku Allah nya urang percaya ka Gusti Allah kana Quran kana Rasul sehingga percaya kana beja pepeling di Allah bahwa bakal terjadi siksa kubur pasti terjadi siksa kubur pasti terjadi poe kiamat urang percaya mana jirina percaya urang ngalaksanakeun parentahan Allah da itu percaya naonnya pengen ngalaksanakeun santai iman dia orang percaya kan ya siksa kubur kau akan aya kiamat percaya orang santai penting loba duit itu palingnya tayeu mantap jaminan tina kaimanan jaminan asup surga asal mawa iman ka Allah aya jaminan asup surga penting pada rumah asup surga teu nyimpang heula pada ka neraka digodog heula eta mah tergantung tiketna nya tiket kaimanan urang VIP ya ukur asup kana emperna aya ekonomi batur manggeus 1000 tahun dikenah galeuh di surga urang karek benceng kan dina Quran dicaos ari maneh cenah geus di mana kan karek terojol ka dieu sirah sekarang bukan kadung kene kaula teh cenah nyimpang heula ka neraka sakor kan kunaon bet nyimpang ka neraka sakor kana neraka sakor lam nampu minal musholin sabab kaula mah keurina teh mungul salat rumasa yakin mung salat diparentah ku Allah kudu salat minimal anu pokok 5 waktu urang mah hoream meningkeun ka kebon pelanggan ke musim hujan akhirna nyimpang heula karena tapi cenah iman mah iman percaya maka Allah percaya nyam karuh dina hati baheula ngucapkeun 2 kalimat syahadat pas kawin cenah teu percaya ka bersaksi bahwa bener-bener daya di pangeran anu nyiptakeun alam dunia nu ngurus alam dunia jeung saeusina kabeh lintang di Gusti Allah meyakini dina hate ngan pas kana parentahanna hoream ya akhirna nyimpang heula ka neraka sakot cenah urang nah eta ti antarana nya kakuatan iman teh aya imanna ngan teu berefek kana takwa berarti lemah imanna perintah Allah teu diestokeun ari iman mah iman yakin mah yakin kau dan lamun teu iman teu yakin awayahna eta mah tangkeng dina neraka moal aya pengangkatan deui eta bedana kekuatan iman teh pamilih aya iman sehingga geus diancam ku Allah geus teu iman anu nolak nu kafir tadi mah walahum adzabun adim bagian ge siksa anu berat anu moal aya tuntunna dina neraka mudah-mudahan urang ulah kagolongkeun kajal pas kitu maksimalna urang mah hayang asup ka surga teh anu entengnya nyukang siratal mustaqim ge hayang kalbar fil khatibi seperti keun kilat menyambar pret geus tepi ka surga kan rupa-rupanya sarupa Zainul MJ saur cek simpul Zainul MJ sok mengingatkeun perkawis poe akhirat kiamat rupa-rupa nyukang siratal mustaqim tadi oleh ukur pujian baru dah eta najakna 1000 tahun turunna 1000 tahun datarna 1000 tahun jadi
dina nyukang siratal mustaqim teh sabada alam mahsyar beres tuluy alam mizan alam hisab di alam mahsyar geus sakitu lilahna ribu-ribu tahun di kajelema teh soak tapi kajelema teh frustasi ya Allah kieu ketima geura asupkeun abdi ka neraka bahkan cenah geus ribu di alam mahsyar panon poe tujuh bari dideukeutkeun Bapak Zainuddin ya. Di kajelma rupa-rupa aya nu wajah dina kekelompokan dina kesana sorangan. Aya nu sempat memuncangan, aya nu sempat paham kesana. Tapi di gigireuna mah santai we deui. Eta mah kumaha amal-amalan keur hidup. Tah alam masa sakitu berat ribuhna. Nu akhirna jelema beri ka Nabi Adam. Jeung cenah anjeun mah Abul Basar, anjeun mah bapana manusia. Geura sapangatan ieu kaula cenah geura buka ieu meja hijau aya geura diponis wararaah cenah kaula oge pikiran aranjeun nafsi cenah mengerti nama nafsi we masing-masing kayak masing-masing urusan nafsi teh artinya masing-masing urusan deui ka Nabi nu sejen nu akhirna ka Kangjeng Nabi Muhammad ukul Kangjeng Nabi Muhammad nu abdi nu tiasa ngabuka syafaatul uzma karena bersyukur orang janten umat Kangjeng Nabi Muhammad maka mereka di zaman oge Nabi Isa bakal lungsur hoyong kalau berkeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sanes janten Nabi deui umat kan maka umat Kangjeng Nabi mah dijamin ketika Kangjeng Nabi mandiikeun oge umati kumaha nasib umat kaula eta Kangjeng Nabi rek ngaturkeun tetap dipicamkan teh umatnya kalintang cinta mikanyana ngamelangkeun ka umatna piraku urang teh cinta ka anjeun malaikat Jibril cenah Muhammad umat anjeun geus dijamin ku Allah memeh umat anjeun beres asup surga diharamkeun umat nu sejen asup ka surga